alima li'annahu min a'malil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormateun simkuring keluarga besar calon panganten pamaget pangersa Kang Deden sakulawargi, hormateun simkuring sesepuh anu parantos tadi nyangakeun panyerenan calon panganten pamaget, sobat simkuring pangersa Kang Ajengan di Cimanglid. Mudah-mudahan aranjeuna ku Allah dipaparin panjang yuswa bari barokah, amin. Sejak ngawaler ibu sateacan simkuring ngadugikeun sababaraha rupihal anu janten pangwaler ti keluarga besar pamaman. Sateacana simkuring nyuhunkeun hapunten dina ieu kasempatan panampian anu sakitu kirangna. Tadi teh Kang Ajengan wakil ti Cimanglid ngobrol ka simkuring, cek anjeunna, ajengan ieu teh kan berkerumun moal dibubarkeun ku polisi, cek abdi moal. Sabab abdi mah nganggap ieu teh tempat wisata alam. Mata kampura diterima di tengah-tengah sawah, tukangan ibu dinya aya gunung, mata abdi mah pakaian ge kieu moal dibubarkeun kang ku polisi. Sejak ngawaler kasepuhan ti calon panganten pamaget hiji atas nami keluarga besar calon panganten istri nampi silaturahmina. Mudah-mudahan ieu teh luyu sareng janji Rasul, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Lamun jalma hayang jembar rezeki usia nak barokah, maka saur Rasul falyasil rahimah, sing daraek silaturahmi. Mudah-mudahan ieu teh sing jadi wasilah kempelna urang sadaya di tempat teh lain mungkul di alam dunia sakumaha tadi sepuh sing parat dugi kahrat aya dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Nu kadua simkuring nampi silatul aqdi, janji anu pasini nu disimpen dina poe kamari kiwari eta janji teh rek dibuar ku bahasa dina waktu ayeuna. Buktosna engke bade diakad tikahkeun calon panganten pamaget cep kori ka neng tita. Mudah-mudahan ia akad teh luyu sareng isyarat Al-Qur'an jadi hiji ikatan misaqan ghalidho, hiji ikatan lain mungkul nu di alam dunia tapi sing parat nepi kana surgana Allah. Sakinah mawaddah rahmah dipinuhan ku barokah jeung panangteuingan Allah, amin. Nu katilu simkuring nampi silatul mali. Saur pangarsa sepuh tadi teu pusar teu peser sanajan ngaliwat ka pasar, teu kupal teu keupeu da teu mawa kapal, teu jungjang teu jingjing da teu boga jangjang, tapi abdi ngadua ka Allah anu dicana ku calon panganten pamaget teh sing jadi ragi kana harta anu barokah, amin. Abdi oge samulina pangarsa akang utamina ka keluarga besar calon panganten pamaget, lamun cek paribahasa mah da lawon ge heureut abdi oge di beber-beber ge kalahkah soe sakieu buktosna teu di luhur-luhur teu di gede-gede ku abdi sakieu buktosna da rumah tangga mah lain rek ngebrehkeun saha nu pangbogana saha nu pangalusna
justru rumah tangga teh cek kori rek ningalikeun saha nu panglemahna saha anu panghinana tujuanna saling melengkapi satu sama lain ujungna hasil kasampurnaan di mata Allah amin. Nawi insyaallah cek kori dina siang ayeuna ku mertua insyaallah dipaparin bakakak insyaallah peuting engke rek muka bakepok insyaallah. Kan pengantin mah gitu punya malam pertama buka kelambu, malam kedua matikan, malam ketiga membuka, malam keempat tiada yang, malam kelima rambutnya basah selalu. Tapi hampura cep kori malam ka-10 teh hudangkeun teh ku pamaman teh dirurusuh da digebrak di titah ngalasuluh. Malam ka-11 teh dihudangkeun teh direuwas dari penta duit yang meuli. Eta rumah tangga. Mata pengalaman simpuring Kang Deden baheula keur 2007 anyar nikah biasana ieu mah ceu biasana panganten mah udang jam 1 jam 2:30 lain kacai lain panganten mah lain salat tahajud lain naon gawena silih cibit silih towel gogonjakan naon sababna boga cocokan anyar. Matak baheula simpuring kieu biasana panganten laki mah kitu kan ka pamajikanna teh aduh nyai tong hariwang lamun menak nu malagrang sanes tulang tapi daging anu pan kita mah aku neng kita gitu oge ulah bendu lamun menak numunu sanes batu tapi daging anu hi masyaallah eta rumah tangga siapa. Tapi sing apa salira hidup punten kusim kuring sataacan diakan tikahkeun tika uap oge latos aya hiji abdi ka pangarsa cep kori ka pangarsa orang tua sepuh cep kori teh peryogi ngajelaskeun pun anak teh jalmi biasa geulisna henteu jiga Aisyah solehana henteu jiga Khadijah bahkan sabar teh henteu jiga istri-istri Rasul anu sanes estuning pun anak teh jalmi biasa padede lamun anjeunna di seblok biasa baseuh diduruk biasa tutung lamun asa kasunggah hatena biasa nyungklit biasa punung nu mawi sagetu nyangakeun ka cep kori sanajan anjeun budak cek paribasana tapi kiwari anjeun sing boga kadewasaan sing jadi imam nu bisa jadi ladang ibadah anjeun ngabimbing calon istri salira sabada diakatan sah eta istri salira sing jadi alat ibadah media sarana keur ningkatkeun katakwaan ka Allah bimbing pun anak bimbing neng kita teh lain wungkul kaduniaan tapi ke akhiratan lain wungkul napakah maisahna tapi ibadahna bimbing dugi kana ridho Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah upami teh mah nampi kana kakurangan pun anak mangga ti KUA engke akadan lamun henteu nya balik dewe ti ayeuna an abdi ge rada ruas mun balik teh da ieu tenda bayareun kan sing jadi we sing jadi lah hapunten anu kasuhun sanaos simkuring caliura tapi panampian abdi nampi disuhun dina embun-embun ceuk paripaos tadi ti luhur sausap rambut sareng ketu ti handap sahibas dampal sareng sapatu di tengah saaya-aya anu sagede mutu abdi nampi kalayan manah anu lalugina manah anu senang jazakumullah ahsanal jaza ke dunia wal akhirah sakitu Pak anu kapihatur ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ikan sepat ikan gabus itulah nama-nama ikan lebih cepat lebih bagus lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.